Jadi ayeuna rek nyaritakeun video anu teleponan anu ngomong Sunda jeung anu ngomong bahasa Indonesia he. Coba tonton. Ih, pakai ngancam segala lagi. Apaan sih? Nah, gitu atuh. Nah, urang kan Yaudah ngomong cepetan. jadi urang geus apa? Kunaon nama gara-gara profil WhatsAppan ayeuna geus diganti lah urang. Kenapa lo ganti? Nyan. Jadi nu ngagantina lain urang. Kita kabogona si Bella. Ngarang deh, mana mungkin Bella ganti foto profil lo tanpa si izin lo. Lagian itu foto tuh udah terpajang jelas lebih dari 24 jam tau gak? Maneh salah lah euy. Maneh salah. Salah apanya? Lo tau kan, handphone itu sesuatu yang privacy. Gue aja yang pacar lo gak berani tuh mainin handphone lo. Tapi kok Bella? Urang oge teu apal saha anu ngaganti foto profil. Urang kan harita teu mawa HP. Lo foto sama Bella. Di situ lo senyum. Kelihatannya happy banget. Dan tadi di sekolah, Bella deket banget sama orang tua lo. Jadi lamun mehnana deket-deket yang orang jeung bapak urang. Piraku ku urang kudu dilarang. Tapi gue kesel man liatnya. Lo gak bisa apa mikirin perasaan gue? Harusnya tuh lo bisa bikin jarak antara Bella dan orang tua lo. Demi gue man. Lah, lamun maneh ama kasih Bella, yang ngambek mah kasih Bella. Lain ka urang. Urangan lah gede ka amot jeung emosian teh. Heuh. Teu bener.